Allahumma salli ala nuril anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa kutubihi jeung deui katiluna rukuna iman teh nyaeta kudu ngimankeun anjeun kana pirang-pirang kitabna Gusti Allah. Kumaha artina ngimankeun kana kitab-kitab Gusti Allah teh nyaeta hartina ngimankeun kana kitab-kitab Gusti Allah teh urang kudu nganyakeun, ngaheueuhkeun, ngabenerkeun teh bahwa sadayana kitab-kitab anu dilungsurkeun ku Gusti Allah ka nabi-nabina Allah eta teh kalamullah, dauhan Gusti Allah, firman Gusti Allah anu dilungsurkeun ka para rasul, anu diturunkeun ka para rasul. Nya kitu deui aya hartina ngimankeun kana kitab-kitabna Gusti Allah teh kudu ngabenerkeun bahwa sakabeh perkara anu aya dina kandungan kitab-kitab Allah eta hakun bener. Jawa aya namun tama nah geuning urang Yahudi pan ngakuna mah kitabna kitab Taurat. Nah geuningan mangerana ka Nabi Bucer tah eta teh nyaeta lain kitab, lain isi kitab Taurat, lain kandungan kitab Taurat. Sabab sakabeh kitab anu dilungsurkeun ku Gusti Allah ka para rasul sadayana nyangkut jeung nauhidkeun ka Allah, mangerankeun ka Allah. Nu aya dina kitab Taurat eusina tauhid, tuluy nu aya dina kitab Injil. Jadi ketika aya namun tama ieu urang Kristen tuluy aya namun tangaku pangeran ayeuna ka Yesus ta eta teh lain kitab Injil, eta teh lain kitab Injil, iinjilan paling oge. Karena lamun kitab Injil mah pasti didinya nyaeta ngawajibkeun kana kudu ngimankeun ka Allah selaku pangeran kabehanana oge, jeung nyaeta ngimankeun ka Nabi Isa selaku hamba Nabi Rasul Allah, lain Yesus. Yesus. Jadi sing horengnya paingan orang-orang Kristen anu asup kana agama Islam, orang Kristen na orang kasan aktivis paingan ketat pisan, paingan ketat pisan. Sing horeng ayeuna mun tama eta nu aya dina ajaran orang-orang Kristen, baik Kristen Katolik, Kristen Protestan, kabehanana oge kebohongan, kabehanana oge
kebohongan cek sahana cek ayeuna mun tama urang Kristen cek pandetana urang Kristen matak naon sababna pangna orang-orang mualaf ketika masuk kana agama Islam sabada ayeuna manehanana cicing dina kakupuran seberani-beranina karena jadi mendapat kebenaran anak lain mendapat kebenaran tiga orang mah Islam turunan Islam mah urang mah Islam kumaha ramena Islam mah urang mah Islam kumaha kolot urang mah Islam itu mah menang mikir ngabulak-balik menang meuweung mutahkeun jadi kebenaran teh yakina moal ayeuna mun teu saprayakina urang mata koni jeung paehna itu mah sok ayeuna mun tama urang Islam menyatakan kebenaran nganyatakeun kebenaran itu atau ayeuna ngajalankeun melaksanakeun kebenaran urang we lah urang geus wani jeung resiko paeh atan geus wani jeung resiko diusir dikucilkeun ke keluarga geus wani can geus rudeng can geus wani ayeuna mun tamah rasikona jeung ayeuna mun tamah dicabut jabatan dirampas harta urang yeuh nu Islam tu baheula teh mereka mah manehanana asup kana agama Islam mah beda jeung ayeuna mun tamah urang Islam asup kana agama Kristen rasikona teh bebanna teh kumaha kitu hiji orang Kristen mah lamun asup kana agama Islam teh harita keneh lepas tina kekeluargaan dilepaskeun mun indung geus moal ngaku anak bapak geus moal ngaku anak ka anak mau asup agama Islam malah ayeuna mun tama anu paling berat mah lain ngan sakadar kolot nu teu ngaku ka anak nu asup ka agama Islam teh anak sorangan jadi mulai dari sekarang ibu bapak bukan bapak saya lagi dina agama Islam teh aya ayeuna tepika pecat ayeuna jeung urusan ayeuna kebaikan kewajib berbuat baik ke orang tua walaupun kafir di dunia mah dina agama Islam dina Kristen mah tapi kekolot geus ayeuna mulai masuk agama Islam geus moal ngaku anak geus moal ngaku kolot namun kolot mah masuk kana harta banda nu aya kabehanana dirampas dirampas harta bandana ayeuna tama kabeh dirampas nya dikucilkeun nya ayeuna mun tama dirampas harta bandana karena kebenaranna hidayahna asli di Allah Subhanahu wa taala jadi jeung bisaan ngajawabna ari hakna bisaan coba ayeuna mun tama ketika urang mau pilih agama mau pilih ibu cekolotah orang masih sekak-seter gitu kan rek milih kolot rek milih agama gitu nu kitu mah wani milih agama sabab asupna kana agama Islam teh geus yakin aya jaminan ti Allah ka surga. Gimana kamu ayeuna mun masuk agama Islam punya apa makan dari mana? Sebab saya sudah punya rumah di surga yang tidak akan rusak. Ngenalan aing ceurik ngadengin gitu. Ngadengin gitu ceurik ayeun atina aing Islam teh babaheula tapi kawan pisan kana bebeneranna. Ari itu karek kamari sore. Bari tumatak ayeuna dikucilkeun ke batur tumatak ayeuna mun tamu disingkahkeun ti lingkungan nah aing elehan ting kana bener aing manehanana sok ceurik teh ati eta ngadenge ayeuna mun teu urang-urang mualaf wani kana kebenaran. Dati
atuh sing horeng ayeuna urang mah pan untung-untungan daek maca ge kana Quran teh boroah daek ngahartikeun bener teu? Bener teu? Urang mah untung daek maca oge kana Quran teh boro-boro ayeuna ngahartikeun. Da itu mah dibuang diutahkeun sing horeng. Per ayat teh. Baranehanana betek karena ayeuna keur dina masa-masa jadi kafirna jadi Kristenna tetep manehanana hayang nyaho kebenaran yang seutuhna geus aslina. Jadi nu dibuka tele urang ayeuna mun tah mah osok buka-buka Bible gitu ayeuna mun tah mah ieu teh najis teuing gitu ayeuna. Padahal ayo urang ge nyaho kudu ayeuna nyaho. Jadi supaya nyaho teh supaya nyaho kekeliruanana bohongna salahna eta. Bible ayeuna mun tah Injil cek manehana teh sebenarnya aya urang teh ari-ari boro-boro ayeuna mun teh maca Injilan teh bat maca Quran ge momoal gitu. Nu geus jelas ayeuna mah kitab suci urang teh komo lamun jeung hartikeun urang mah watak pantes ari secara kuantitas si ayeuna Islam teh bener oge 80%, tapi dina segi mutu dina segi kuantitas makin merosot sebenarnya mah makin merosot. Nah ada pola-pola ayeuna mun teu pikir coba ayeuna mun teu mah wajar teu begitu ayeuna mun teu mah asup kana agama Islam tuluy ayeuna mun teu mah eta si mualaf teh manehanana ayeuna mun teu mah nabung di urang Islam hayang ka Mekah duit keur ka Mekahna ditipu ku ajengan nu ajenganana urang Islam. Mun lain hidayah geus kudu balik deui nya. Geningan di Islam teh. Henteu manehna kalah ka hujah teh beuki kuat. Hujah teh biarlah saya ayeuna mun teu ditipu karena saya sudah punya surga. Biar ayeuna ditipu ayeuna beak harta beak bahkan saya siap mati karena sudah dapat tiket surga. Allahu Akbar iman nunya matak ayeuna pantes iman taklid diikhtilafkeun ku para ulama karena kualitasan atuh dah pantes iman taklid diperbincangkeun ku para heuda tanagaan atuh urang mah ayeuna mun tah kadang-kadang nya eleh ku orang kafir mah ayeuna sarenang jeung sabagainya ngahina agama sorangan geus wawanianan itu mah ayeuna mun teh agama Islam dihina bari karek asup agama Islam manehana bisa ngahujah dengan hujah anu tepat teh karena kebenaran anu asli. Saya masuk agama Islam bukan dari mimpi. Saya masuk agama Islam bukan karena cuman dengar adat, tapi kebenaran. Mana ya teh Tuhan yang sebenarnya teh? Mana jadi nganyatakeun bahwa Allah sebagai Tuhan teh manehanana mah geus didiriu gitu. Urang mah ayeuna mun teh mah cenah we la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gitu. Cenah we urang mah wujud kidamba komolapatul hawadisi itu mah diolah. Mata kuani jeung paehna. Urang mah ayeuna mun tah mah lamun mempertahankeun agama Islam jeung beas 5 liter. Eleh ku beas 5 liter oge. Tinggali adi Cianjur teh balapak ayeuna mun teh mah ribuan eta orang-orang ayeuna mun teh anu asup ka naon? Beas, supermi, roti, susu gitu. Nauzubillahi min dzalik. Ari itu mah urang ayeuna mun teh mah harta cabut dan kekeluargaan cabut tuluy ayeuna mun teu beudi singkahkeun tidak punya apa-apa tapi enjoy nikmat
karena keyakinan aya namun tema kana janji Allah nu aya dina Quran teh geus bener-bener urang mah empat-empatan kene kekurangan aya namun tema dahar goncang ku aya namun tema ekonomi macet goncang tak ieu teh nyaeta jadi rukun dina keimanan seseorang di samping ngimankeun ka Allah ngimankeun ka para malaikat teh kudu yakin kudu ngabenerkeun kudu ngaeukeun bahwa sakabeh isi nu aya dina kitab-kitab Allah nu diluncurkeun ka para rasul benar adanya dan seluruh kandungan nu aya dina kitab-kitab Allah nu dilungsurkeun ka para rasul benar adanya. Jadi ketika ieu namun teu kontradisi isi kitab-kitabullah jeung aya namun teu Quran teh bukan kitabullah. Makanya jadi aya namun tama Nabi Ujar jadi pangeran, makanya aya namun Nabi Isa jadi pangeran, jadi aya namun tama Yesus tegas namanya eta Quran kandunganana sama dengan kandungan Injil, Zabur, Taurat dan lain-lain. Cuman Quran ya tak menyempurnakan seluruh kitab gitu. Jadi setiap aya namun tamu aya dina kitab Taurat, nu aya dina kitab Injil, nu aya dina kitab Zabur jeung kitab-kitab suhuf-suhuf nu diturunkeun ka para nabi pasti aya dina Quran anu moal kontradisi. Anu moal aya namun tama aya ikhtilaf aya namun cuman Quran eta adalah lebih sempurna. Cuman Quran lebih sempurna. Allah kan rasa aya namun tabuh aya namun sing oreng atuh dati dituna ge ada orang-orang cerdas aya nama lainnya ai orang-orang Islam anu asup kana agama aya namun tama Kristen ya mungkin 1,0% gitu. Nah, memang aya sih aya nana auzubillahi min daliknya ajengan oge anu asup ka itu memang ayana tapi dah teu secerdas teu sapintar manehana nu asupkan agama Islam henteu aya namun karena naon atuh da ieu kebenaran geus ieu ngan mungkin ayeuna eta hakikatna adalah ya Allah Subhanahu wa taala deuk mere nasib ayeuna goreng ngagecelekeun ayeuna ya 0,sekian% ayeuna tapi orang-orang Kristen mah hati pendeta na ayeuna teh gerapul masuk ke agama Islam bari ayeuna mun tamarasikona jeung nyawa rasikona teh eta teh ayeuna mun tadi incer atau diintel dibunuh teh karena sarua aja ngabongkarkeun rahasia. Masya Allah, tabarakallah, masya Allah, bahwa betul-betul ia ayeuna masuk karena agama Islam lain karena keterpaksaan sehingga kebohongan nu aya dina agama manehna dibongkar seluruhna. Jadi orang ge nyaho teh ti manehna bener asli sehingga manehna siap jeung paehna rasikona aya namun teu masuk kana agama Islam teh. Jadi seluruh aya namun tama kandungan aya dina kitabullah lain wae dina Quran itu isina adalah hakun kebenaran dina sisi akidah, kebenaran dina sisi ubudiyah, kebenaran dina sisi akhlak, kebenaran aya namun dina seluruh kehidupan betul-betul benar-benar naon anu dinyatakeun ke Allah Subhanahu wa taala dina kitab-kitabna. Jadi aya namun tama eta teh memang aya namun tamada tertulis kitab-kitab Allah teh memang tertulis di Lauh Mahfuz tertulis kitab Quran, kitab Taurat, kitab Zabur sareng suhuf-suhuf anu sanesna tuh
Oge ayeuna mun ta bisa ayeuna mun ta manaon bisa ayeuna mun ta makadenge ayeuna ku urang bisa kitab anu geus dituangkeun dina tulisan anu teu bisa kadenge mah nyaeta kalamullah anu naon anu qadim eta mah kadenge sabab bila sawatir wala arfin eta mah ketika geus dituangkeun di Lauh Mahfuz mah bisa jadi bentuk tulisan oge bisa didengar gitu. Nah tak aya namun talamun secara forum belajar kieu bisa dina sisi tulisan tegasna tertulis dina sisi aya namun tambah bisa didengar maka iya anu tertulis adalah kalam ieu mah nyaeta hadis gitu kalam hadis tapi teu meunang diumumkeun aya namun tama di luar forum-forum seperti kieu bahwa Quran disebut kalam hadis secara di umum di forum umum tapi dina kan kieu akidah urang bahwa kalamullah anu qadim teh nyaeta anu bila harfin wala sawatin kenyataanna kok ayeuna mun teu bisa jadi suara kenyataanna kok ayeuna mun teu jadi berharap berarti nu ieu mah ieu nu tertulis ieu nu terdengar ieu adalah kalam hadis nah anu qadim mah henteu kieu gitu ieu mah sabar tertuang dina naon dina Lauh Mahfuz sabar tertuang aya dina Lauh Mahfuz